angkel ya teh. Beres. Bapak ngulan, yang jeung kieu we hirup teh. Tuh manuk asa beki gacornya. Asa beki gacornya manuknya. Oh, manuk teh. Duh, manuk teh beki poe beki dia teh. Asa beki alus. Aduh, para penges beak itu baku di ganti cai kudu diganti para bari kieu mah nya carana nya. Cicing belang. Cicing mau para bancing. Oh, nya yakin ieu mah. Parabna beak, aduh kumaha kieu teh. Hayo di paraban teh gede-gede. Atuh gede-gede di paraban maneh teh. Kumaha atuh manis teh itu. Aduh soalna tapi itu gede-gede bekila di paraban teh. Kalau beki leutik awakna tibatan gede kalah leutiknya tapi keun we. Wang urus we. Lah aduh kudu diganti macaina ngarabeki ngorowok ya. Kadang-kadang bisa nyanyi ya lagu Malin Kundang Kasarung sebentuk gitu. Cek. Wang gantos macaina. Ngara bisa menari ngara menari-narinya ala Meksiko ya lah bang ganti cina ngara betahin minum namanya teh kocai kopi sebenarnya namanya tapi dah can meuli kopina jadi kocai herang selada genda manuk ieu da mun tamu mah teh dibere kopi sagelasnya. Jeung pisang dia beton mah lah. Para gen kita. Aduh, manuk dekat tinggal hiji-hijina panggacorna. Capek ngomong ucunya capek ngomong. Aduh, ya kan ya. Ya pong-pong di bawah. Lucu naon Kang? Biasa, iya lah mere kopi teh nama, tapi kok herang gitu. Manuk euy meuni gacor kieu. Ya, ieu mah tinggal isi jalan aja juga. Manuk naon ieu teh Kang namina? Iya, gagak krimba ieu teh. Gagak krimba. Tapi cek batur mah jom-jom cenah ieu teh. Oh, ek diical mah Kang? Tuh kumaha nya pondok hiji-hijina diical kumaha teu diical da asa moal ketang lah. Abi teh Kang ieu teh sarosna mah nuju milarian manuk teh nya. Tapi hayang disadana teh lohor. Ku abi bade dipeser masih 10 juta ge. Ye, kok ieu masuk magrib kadang-kadang isya subuh ge kadang-kadang gitu. Jadi larasnya Kang ieu teh mau dipasikeun manuk teh. Mohon berpaling. Paling terima bareng sakitu merenanya kersa mangga nya teu merencana naon Kang lah kumaha nih aduh. Jadi seseepana teh Akang teh sabaraha ieu teh? 2.000 lah 2 juta gitu tanpa misur bahasa normal lama lah gitu nih. 2 juta. Aduh. Jadi mun saur paribasa mah nya eta mah wantun bareng galeut teu banten nginggeuleun Kang. Kenapa sih enggak boleh? Sombong Kang da berda. Mah cukang lantaran da ieu mah duh kumaha nya ieu mah si geulis si cantik si gaya we ya mah. Keun mah koin tentangnya aku abdi kurang emutan deui lah meureunnan. Mudah-mudahan abi saya ngalaya milik ye manuk ku abi pasti dibeser lah. Soalnya ye abi resep pisan nya, abi resep pisan ye. Kana manuk ieu. Wah, soalna mah digacor Kang nya. Pokona moal anu jaingan ya mah. Saja budi tabek mah pokona mah tos bakal katutup ku sareng manuk ieu mah nya. Sebab we. Ayo tukang nya ari mau dipasikeun mah. Oh nya Kang, yo mahal teh. Dijualnya terjual lah butuhnya. Kumaha tuh tetawa teh kudu cobaan. Ayeuna mun teu dijual lah teh. Geus beak bekel nya keur meuli sampo ieu duh can meuli Rijoy Sukari tuh mah duh kumaha. Can budak teh yang meuli cocokan nya duh. Kiraku kurang dijual wae maneh teh nya duh manuk hiji-hijina teh duh kumaha ieu teh. Moal aya duana manuk ieu mah nya. Istuning ieu teh manuk panggayana
pokoknya mah ya mah sastra jingga mah elek ngono kieu. Tapi kedelah sekembang kelah nya. Yang penting mah si aya milikna we sagala oge. Ngomong-ngomong teh geus beurang gitu nya aduh. Oh, iya mah kudu ngalaparab pikiranna mah. Doma itu 17 iki can kaparaban sakarung-karung acan kumaha itu. Da bingung dengan ngalaparab teh eueuh anyukeun jadi hayang teh hayang kudu ngalawe gitu. Da eueuh jualan dari jukut mah. Setelah bampaikeun lain da menu nya lah. Oh, ya pulang bampaikeun deui lah. Yo. Cici. Wah, mau dijual sih walau guru buka cici. Duh, kalakah remacan mani urang teh kalakah ka Banyur saudak saeutik ku cai. Ayo yang meme gitu. Wah, pura gula ini malah. Bisi ka borong, burang kalakah hujan gitu kan. Lapar belah. Sangat lagi. Aduh, da ieu teh dodoma ku di Paraban, manuk ku di Paraban. Ari uing di Paraban ku sahanya. Bingung ya ini sekolah ya. Yo Bang Arit. Tuh. Beurang ieu dak kumaha ieu teh euy. Nyebut dak asa urang ieu padu bitu nya ngomongnya. Bismillah. Sadupaan. Awas. Kadeda urang maka ieu ka handap teh kaluhur mah jauh deui ke ka mana urang teh nya. Tuh, kela wang di dieu lah ngalapar teh nya. Tuh nya cek Bapak oge. Ulah mimilu dipuk reungit maneh teh. Oh nya teh. Heeh nya. Oh. Ada jembatan. Sok ada polnya, ada pol. Kumaha ieu teh nya. Iya. Awas ini tadi ya, barangit awas. Ya rangitnya. Cara nama. Kudu nyetrok ka urang teh nya. Kalaken sabaraha getrut nya kalakang barengit. Kela. Korek kurang buat tinggal gimana biar beras rusur tepat yang ngelaparab. Kumaha nya imah yang teu hayang urang teh kudu nikreuh deui ka imah jauh ti dieu teh. Aya kana 445 meter ka imah teh jauh yang teu hayang ieu mah. Luceng lawan luceng yo. Yo gorak ari ayeuna urang nempel kitu nih we. Ayolah. Soal lama urang teh malam Minggu heuh. Teu boga jang apel lin, maneh daun boga gebetan baru lin. Aduh. Gimana, Mang? Junarawan euy. Biasa emang ada rongeng geuning kieu. Cager. Alhamdulillah. Bodoh. Kemana mae, Mang? Pemuda. Biasa lagi ya urang. Carageun euy di lembur. Alhamdulillah, Mang. Ari ka mana ieu teh posisi? Biar teh urang teh pulang ti si Epung nya. Nawar manuk si Epung teh bogaeun manuk alus euy. Manuk naon, Mang? Manuk naonnya disebutna teh lah poho deui aing atuh. Pokona mah kieu ye nya manukna teh. Ku urang ditawar 1,5 juta kok tuh dibikeun manukna teh. Bisa teu dibikeun si Memang alus ari manukna mah nya. Sora muning bisaun. Sora sapi bisaun. Sora hayam. Matak mahal ogenan. Urang teh nya dieu teh. Epung kumaha euy manuk teh nya. Si Epung keuh hayang 2 juta euy. Si Epung naon yang cek urang mah bikeun Ku urang teh lumayan jang nyanung nya cek urang. Yo, 1,5 juta padahal makan gede atuh 1,5 juta manuknya. Gitu, heuh. Balas urang ge resep da eta manuk urang nepi ka nekan gitu tah ku urang di dibeli gitu 1,5 juta tapi teu dibikeun. Karena teh nya teh. Biasa mah ngumpul geuning teh. Aduh, malam Minggu kok teh. Keur ngariungkeun mah Si eta. kedung. Dung geus payu can. Aduh, aing mah
sok atuh sing ngarulik pamuda mah sing bawa ka hayang atuh. Jika dewek paheula atuh keur pamuda genap ka bogot Anjing, dan soal heuh itu euy. Ya, ampurannya urang teh lain teh sono da. Arek ngeureuyeun geuningan euy. Gusti teuing kumaha nya? Ampurannya jang nya. Sok lah sing eta sing lancarnya. Siap. Ampuran dewek deui teh lain teh sono. Tariweuh euy. Udah eta si Epung urang nafsu. Eta nawar manuk ku urang kok teu dibikeun gitu 1,5 juta ke yang 2 juta. Ya nya. Ampurannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, udah, eta malam minggu heuh. Urang teh da teboga duit teh jangan apel. Kumaha lamun kondium Mang Ibong heuh anu ieu ka ditu tuh si Mang nih heuh. Erek nawar manuk sepung ternyata teu bikin 2 juta aja. Ayeuna mah mending urang.Ok we heuh. 1 juta bro. Ayo. Penting we, penting. Ulah penting ayeuna we kayak si Epung keur ngarit heuh. Orang-orang ini ayeuna mah keun inti pula si Epung heuh. Cina ini heula ke orang-orang eta. Orang tayang kayu mana kali itu orang eta cokot teh. Ayo. Iya, mang da ayeuna mah si Epung ge bakal keur ngarit tuh da. Heuh atuh hayu ayeuna orang tayang itu yuk. Ayo lah ya benar. Iya, Pak. Korek tinggalan nih, aduh bapak ya kumaha, aduh. Saya nama hayang gurak biru bebenangan kalaka. Korek teh tinggalan di imahnya. Ya pang baik deh, korek tinggalan ya. Itu anjing tawaran 2 juta teh. Itu tuh. Itu mana? Itu di luhur tuh. Nu koneng. Heeh, eta. Eta nu teh. Sejauh-jauhnya kalau ketinggalan gasolin kela itu borak kernaon hari penima aing ini eta baru dak kernaon siga nama eta ker bago ker maling manuk aing Jadi atuh urang budak heuh eta apel heuh jadi heuh. Si Epung teh datang we. Kalau urang bawa aing tengeuna manuk aing ditawar 2 juta eta teh pira koe nu bangsat. Woi, jeung dikahalangan nya, woi, ulah. Baru dah malumpat tarik teuing kawasna kenos. Wah, iya geuningan bangsatna teh. Benang sia teh benang. Hei, turun. Hei. Turun dah, mun moal ditir ya tiada piaya. Itu pun amun.